nanaonan ieu innakum latatunar rijala syahwatan anatah aranjeun kabeh teh ieu ngalaksanakeun ka lalaki teh ieu karena syahwat duna min dunin nisa kunaon teh ka awewe ambalayah nu kos kumaha bae ge loba nu gede aya nu seneng aya nu leutik aya nu gede aya nu pendek nu jangkung aya kunaon ieu syahwat dirobah ku dan ka lalaki coba cek Kangjeng Nabi Lut kula diutus ku Gusti Allah jadi nabi kula diutus ku Gusti Allah jadi rasul kita nyelesaikeun urusan moral bangsa ieu hiji bae heulanan ulah dumling nu bantah Kangjeng Nabi pernah nyarita inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumilut saejana pang dipake karempan-karempana anu ku kaula dipake karempan terhadap ku umat kaula ieu pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut rempan jasa moal pati-pati Kangjeng Nabi nyarita kitu lamun encan katropong ku batin Kangjeng Nabi berarti batin Kangjeng Nabi geus neropong di akhir zaman bakalna terjadi umat urang ge umat kaula loba anu kos Kangjeng Nabi Lut kos umat Kangjeng Nabi Lut masyaallah wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat Gusti Allah dina ayat ieu rek nyaritakeun sakelumit tentang kisah Kangjeng Nabi Lut alaihi di mana Kangjeng Nabi teh ketika dicaci, dimaki, dihina, disia-sia, diusir, maka ngarasa prihatin Kangjeng Nabi teh ieu perasaan manusiawi. Maka keprihatinan Kangjeng Nabi supaya tenang jeung tentrem dibere ku Gusti Allah kisah-kisah Nabi nu baheula nu dibohongkeun ku umatna, nu umatna nararaka teu nurut jeung teu ngadenge ka nabi-nabina, sehingga akibat teu ngadenge jeung teu nurut kaum-kaum tersebut disiksa ku Gusti Allah. Dengan ayana kisah tersebut nyulusup ka hate Kangjeng Nabi katentreman, oh diperbandingkeun jeung nu baheula can sakumaha orangna. Ayalah katentreman jiwa Kangjeng Nabi tenang. Masya Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun kisah tentang Kangjeng Nabi Ibrahim, tentang Kangjeng Nabi Saleh, Kangjeng Nabi Hud, kuari dek nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Lut alaihi salam kumaha nyana di kaumna. Baheula teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim eta boga alo ngaranna Lut. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim teh jeung Kangjeng Nabi Lut dulur lantaran Kangjeng Nabi Lut ieu adalah anak adi bapana Kangjeng Nabi Ibrahim. Lahir sarua di negara Babilonia, Irak. Kangjeng Nabi Ibrahim lahir di Irak, di Babil. Kitu kene Kangjeng Nabi Lut lahir di Babil, Irak. Begitu gede umur bebelasan tahun instruksi Gusti Allah, wahai Ibrahim, wahai Lut, coba maneh pindah ka negeri Syam. Arindahlah nyana duaan. Jadi sazaman Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Lut sazaman, dulur alok.
bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka Siti Sarah teh adik Kangjeng Nabi Lut. Nah, parindahnya na ka Syria nunggu instruksi ti Gusti Allah. Ternyata sanggeus di Suriah Kangjeng Nabi Ibrahim titah cicing di Palestina, Kangjeng Nabi Lut titah cicing di Urdun. Urdun teh Yordania. Deket Urdun jeung Palestina. Mun di lempangan ku lempang suku 1 hari 1 malam. Deket. Ye Urdun, ye Palestina. Mantak lamun urang deka Palestina, ti Mesir naik mobil ka Yordan, ti Yordan mata ti Yordan ti perbatasan. Di perbatasan rajam kadinya, sajam 2 jam masuk Palestina. Deket. Didinya lah Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina, Kangjeng Nabi Lut di Urdun, Yordania. Kabeneran di negara Urdun teh tepatna di Sodom atawa Sadum, baheulana Sadum, belah dieuna diganti Sodom. Eta teh kota. Kebelah barat kaditu kota deui. Eta teh sekitar bangsa 60 km aya kota deui ngaranna Rom. Kebelah selatan kaditu ngaranna Amur, kota keneh. Kebelah dia ka utara. Ngan kebelah dia ka kitu nan ngaranna timur. Nah eta aya kota deui ngaranna kota Mu'tafik. 4 kota paling besar kota Sodom. Di kota-kota nu lain mah tadi aya 100.000 mukotil tentara-tentarana. Di kota nu lain mah 100.000. Lamun 3 berarti 300.000. Di kota Sodom mah di dia mencapai kana 400.000. Geus loba horeng jelema harita. Sebab naon nu mantak loba? Sebab nu mantak loba sakali ngalahirkeun 4. 3 ngalahirkeun teh 2. Jadi lamun ngalahirkeun hiji teh disengserikeun ku tatangga. Ngalahirkeun hiji angel ka loba ceuk nya teh. Ya memang turunan kotok rintik begitu. Tere loba. Lebatak di zaman Kangjeng Nabi Adam maju tere loba teh 2, 3, 4 ngalahirkeun teh. Geus kos kitu bae teh mah urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urdun. Kunaon kumaha eta di negara Yordan teh? Suburna kabina-bina. Subur teh lain susuburan, subur pohara jasa. Lamun melaksamangka teu kudu hese-hese jeung teu kudu dipupuk jaradi jadi samangkana teu bisa katangkep. Gede-gedena samangka. Lamun melak buah korma korma wow buahna sagede hulu. Korma di dahar kurang sabeula lagi mabok kurang mah. Buah tin, buah zaitun suburna luar biasa. Ya kitu kene bangsa jeruk, apel. Termasuk kana bubuahan teh subur negara Yordan. Urang kamari ge kaditu ke ka Yordan teh masyaallah lamun urang neuleuh di Cipanas susah kitu luar biasana eta palawija begitu urang datang ka Yordan. Neuleuh di Cipanas teh nanaonan. Sebab lo di Cipanas wortel paling ge sagede jempol suku barang datang ka Yordan wortel so pada kieu. Ambe sakurang teh urang biasa ka Cianjur, biasa ka ditu wortel laleutik amat. Lobangan laleutik begitu datang ka Yordan di sisi jalan sok gede kieu wortel, masyaallah. Bonteng. Urang lamun neuleuh di Garut Pakidulan teh dikirim kadinya bonteng bodas bonteng hideung. Kitu kene di Cipanas Cianjur bonteng
bara ragus begitu datang ke Yordan bonteng sok boga diabetes boleh ya Allah eta mah anu ngaran kitu non kana nu sok dipertelan gitu teh nu bulet teh nu bulet nu sok dipang sayur kol teh kol dia urang segede hulu orok kol teh segede hulu orok jadi itu mah kol bogo deh jasa gede ku subur-suburna gaya roh dada kos kitu pohara jasa tis nu mentek di Yordan mah patani ge marake jas bae sugan teh mah gaya tiris ngangon embe make jas ngangon onta make jas atuh tukang ngabenerkeun listrik bae sugan kula mah pagawe horenganan PLN make jas wow sekali pakai dua kali pakai dijual punya jasna kirim ke Indonesia dibelian tukang melina ge murah 100.000 200.000 kancing dua hiji urut gangon embe di ditu dibeli kurang di ditu urut gangon di dia pakai ngagaya blow on kos gitulah di negara batur mah tiris dari lalagaan munker usim tiris tilu usim teh di ditu teh mentak paruti jelemana karasep garelis sebab sejuk negara Yordan geus kasuburan bubuahan luar biasa palawijo suburna luar biasa melak naon bae geus teu kudu dicaritakeun kahebatan anak maka atuh negara teh mahmur loh jinawi pohara bahkan ekspornya na ke luar negeri anu dikirim ke Mesir ti Yordan anu dikirim ke gitu Palestina ti Yordan anu dikirim ke Saudi Arabia ge ti Yordan negara anu sangat subur pohara luar biasa dak dumadak ka kawasan Gusti Allah dicoba di Yordan teh pepelakan jadi majadingan teu buah samangkan nu sakitu biasana buahna gede ieu mah pentilan gente buah nu sabiasana rentul teu hese-hese ku ari mah kembangan gente tin jeung zaitun nu biasana baruahan ku ari henteu diopenan ku manehanna berbagai cara kol segala wortel segala palawijo nu lain-lain ge geus teu baekeun baruahan gamrung kaget masyarakat di Sodom zaman harita ko ieu palawija jadi koski di dia teh mulai jelema teh kapan lantaran eueuh jualeun eueuh dahareun mulai maraling anu aya di mana dipaling aya di mana dipaling naon bae asal dijadikeun duit ku ari lain babalik ka Gusti Allah geus teu main Allah-Allahan ku ari manu penting mah beuteung lantaran ieu teh paila ku Gusti Allah dibere bahkan ku ari beuki mantep pailana lain sakadar bubuahan jajadian ge teu jadi lantaran hujan-hujan garing di Yordan teh pohara kalut lamun geus dibere perekonomian palawija geus teh jalan boro-boro cara di Yordan di Indonesia bage dahareun mah loba keneh duit simpenan loba keneh tapi geus dianggap ieu ku ari geus tiara pengusaha teh lantaran can boga rencana negara teh bakal dikumahakeun sistem perekonomian di Indonesia pakar ekonomi henteu ngucapkeun rencana anu dijadikeun ditetegkeun ku Presiden Jokowi dalam rangka untuk membuka usaha pakar politikna pakar perekonomianana teu jalan sedangkan investor nu aya di urang teh make duit negara bang kelipatanana bunga sebulan 2 bulan 3 bulan nah lamun 3 bulan kaharep can jelas
gulung tikar bakal dihandap papantinya hobay menta cai bae ka kiai Assalamualaikum salam naon ya doakeun cenah kiai gula ieu supaya bisa digawe cak teh gawe di mana begitu na gerik baralik da rakyat teh naon aduh cenah kiai kunaon ieu kula dioper cenah digawe ti dieu ka ditu kanu ditu ka dieu cenah eta teh perekonomian can jalan supaya aya gawe nyana geus dia digaji mah moal geus ka ditu bae arindu kanu ditu ka dieu ka ditu cuma ditajong pelos cenah teu jelas kakaraksa kieu dahareun malebak keneh duit simpenan di bupati mungkin masih keneh puluhan juta ratus juta dolar lamun sakelas bupati bae nyimpen dolar nu sakitu lobana encan gubernur encan menteri bohong kadik bupati teh nyimpen dolar bohong gajen ku kumaha ge sebab dikorek kamari ieu gubernur atut bae ge sabaraha simpenanana wawan bae ge nu teu jadi gubernur sabaraha simpenanana mobil mewahna bae ge anu ku urang teu kabeuli jeung urang mah moal meuli je teu kabeuli ambalaya eta kakaraknya na saurang mangkaning di Indonesia model kos gitu emang saurang ambalaya ngan kasusna bae can diangkat lain lalagan kabeh bupati teh eta teh jutaan nyimpen puluh ratus juta jak dikamanakeun mandeg perekonomian teh nah loba keneh tapi rakyat makan kuari teh bisa disalahkeun maling lah jang beuteung nyana dituntut ke keluargana boga anak boga pemajikan digawe henteu hese lapangan kerja henteu aya pabriknya na dikaluarkeun dagang teu mararaju da kumaha maling ieu kuari pamalingan di Indonesia meningkat da luar biasa pamarentah geus teu bisa nyaritakeun maling sebabnya na ge maling malah nyana ngomong ka pamalingan sia tuh lorosa teuing malingna ai maling mah maling bae geus aing maling ceuk nya negara pemalingan di negara urang ya baheula di Yordan dah seperti kos karitu pamimpin di negara tersebut teu jelas sebab saat eta encan aya anu dikolotkeun geus gapilah kapilah bae harita teh nu loba teh rombongan ieu itu pamimpinna rombongan ieu itu pamimpinna kopilah kepala kopilah musyawarah dengan kepailaan di negara urang coba urang nyieun aturan kumaha ye lantaran di negara urang teh akuari ieu geus paila aya ge kiriman ti negara luar. Kok di negara luar bisa ngirim ka urang sementara biasanya negara urang ngirim ka batur kuari urang dikirim teu etis cak kepala kopilah teu etis we kajian kukumang urang nyeun aturan kumaha nyeun aturanana nah setiap negara luar asup ka negara urang gorib garana tamu nyana maka dipersilakan untuk ngirim barang cuman dengan syarat nyana kudu nonggeng kudu daek didumbling maksudnya naon sih maksudnya supaya ulah ngirim barang jadi disingsieunan silakan kamu kirim ke negara kami asal kamu mau didumbling sakjana kok kitu amat yen aturan aja sedek kitu bae man di can hayang tadi nama can hayang dudumlingan gitu teh sakaran nyeun aturan supaya negara-negara luar teh ya ulah ngirim ka dieu disingsieunan ku ketua-ketua ku kepala-kepala kopilah mulai arembungeun geus kagok cekna geus kagok negara urang teh ku ari mah negara paila ulah aya kiriman tinu sejen lamun aya silakan cuman nyana kudu dek didumling atau kan arembung embung atuh kudu didumbling mamanya cok dana teh kieu amat sih nyieun aturan di samping didumbling kudu mayar 4 dirham lamun nyana ngirim barang ka Urdun yakni
ka Sodom di samping nyanana daek di dumling mayar deui 4 dirham sakali dumling jadinya di dumlingnya mayar teu beres eta kudu lagi nu ngadumling mayar ieu mah eta nu di dumlingna nu kudu mayar atuh sadari di luar nu Mesir teh anu Kuwait teh Dubai teh dan lain-lain sebagainya negara sekitarna rembungin ngirim barang kadinya kajan geus urang mah geus tanggung paila tapi mulai aya jelema kasep umur bebelasan tahun bangsa 15 16 tahunnya kasepna luar biasa nya asal kapangi bae jeung urang Urdun jeung urang Sodom nya selalu ngawer ka dieu poho lain ku sia dumlingnya nya kasepan watuh kasep ditangkep di dumling horenganan nu kasep eta setan ya setan ngarupa jelema mulai supaya resep ngadumling sebab nyieun aturanna kos kitu ya otomatis lantaran ngeunah meureun sakali 2 kali 3 kali atuh setan ge disebar anak-anak buahna ge tuh lain hiji lain 2 setan teh weuy asal geus beres didumling setan terus musyawarah deui di handapan tangkal kayu caringin enak ya geus aya meureun cangkal caringin tiba heula berarti sana ngaroblor kan disebar deui otomatis lantaran geus terbiasa ngadumling di negara luar ge lah jang geus biasa urang dinya mah ngadumling masalah sebab perekonomian teu jalan maka perekonomian supaya jalan masuk siap dumling ya otomatis didumling jadi kuari majelema teh geus lain hayang ka awewe hayang ka lalaki teu meunang mangge nu kasep lalaki langsung dibawa bae ka kamar terus ditonggengkeun ceces blon eta teh urang Urdun teh kabeukina ngadumling lah awewe mah geus ngorosotkeun calana ge kunyana dijebiat hayang aing kos kitu mah tapi awewe ge lamun tukangna mah los daekeun nya ge jadi awewe ge didumling sarua bae lain ngan embung nu hareup hayangna nu tukang bae blon nya itu kunaon hayang nu tukang gitu dibere nu hareup cak awewe teh ieu nu hareup embong hayang nu tukang bae tukang jadi ngadumling teh ka lalaki ka awewe ka lalaki ka awewe Nah urusan soal dumling teh kapan dipermasalahkeun di zaman sahabat eta kumaha lalakonna lamun aya masyarakat anu ngadumling teh di zaman Sidina Abu Bakar Siddiq nyieun aturan ihraq dibeulem jelema anu daek ngadumling dibeulem di zaman Sidina Umar teh dibeulem di zaman Sidina Utsman mun aya nu ngadumling dibeulem di zaman Sidina Ali leuwih keras deui di samping ditazir dibeulem sebab naon ieu kapan ngarusak tatanan agama anu tatadina mah pan padinawati teh kapan hayang nurunkeun ngaluarkeun kitu ngalanjutkeun turunan lain ngan sakadar melampiaskan syahwat tapi kapan hayang boga turunan geus ayalah perkawinan dina perkawinan teh kapan engke najima dina jima ngahasilkeun turunan dina turunan eta kapan kudu dibiayaannya pamajikan dibiayaannya anak kudu dibiayaan maka orang-orang Urdun berpikiran boga pamajikan mah boga anak kudu dibiayaan ngadumling mah teu kudu dibiayaan sebab teu boga anak berarti geus rusak luar biasa maka di zaman sahabat dibeuleuh menghancur agama lamun di zaman urang kuari ngadenge baheula tuntutan di Perancis homoseksual teh kapan kudu dilegalkeun di negara nuntut ke PBB kemudian PBB ge ngarasa kebingungan lantaran nu dibahas lain make Quran lain make kitab samawi make kitab ham otomatis sakajasi manusia dibahas
geus pada ngabogaan hak, maka jelema anu resep ka lalaki sarua boga hak dilegalkeun di Perancis kawin. Karena di Perancis legal geus loba berarti Itali nomor kedua. Di Itali di Mowai eta teh kapan hayang dilegalkeun. Negara Itali nu dianggap suci aya Roma, tapi aya sebuah negara, sebuah kota ngaranna Mowai di dinya teh hayang dilegalkeun lantaran geus loba jasa anu homoseksual. Nuntut ke PBB legalkeun. Jerman nuntut ke PBB dilegalkan, akhirnya secara dunia dilegalkan lalaki kawin ka lalaki. Gemal boga turunan atau mangan sakada susukaan doang mantak dibeleum ge ku Sina Abu Bakar Siddiq mah. Masuklah ke Indonesia kuari loba jasa di Indonesia no homoseksual. Aya perkumpulan homo di Indonesia. Jakarta geus puguh, Bandung geus puguh, Surabaya geus puguh, di Tangerang geus aya perkumpulan homosek. Geus mulai aya aba-aba dek datang ke DPR minta dilegalkeun sarua jeung seperti di luar negeri. Dek kumaha coba pemerintahan urang lamun ngabahas make HAM moal beda jeung Jerman, Prancis, Itali, Amerika. Coba hayang neuleuh jeung hayang ngadenge coba DPR di urang. Hayang kos kumaha coba nyana. Dek kumaha coba lalakuanana. Geus lain nyaritakeun kudu dihad atau kudu diranjam, nyaritakeun soal legal jeung ilegalna. Acak-acakan selama pemerintahanana model kos kieu henteu make aturan Al-Qur'anul Karim, moal beres aya masalahna naon ge. Masalah jilbab bae ge ku heseun jasa. Jilbab bae ge ku heseun sapira jilbab atuh. Tetapi kan teu beres-beres. Kunaon eta? Barodo. Coba nya namun ngaji ka Cilongok ka dieu. Beres geus kabahas kabeh. Bocenah Kiai Uci so amat. Emang aing sakapu kosok-sok. Ai ka model kosia mah kitu aing ge sok bae lah. Sia barodo-barodo teuing atuh. Mantak naon? Hayu atuh jeung mayoritas Islam di urang mah. Masalah jilbab bae ge sakitu hesena komo masalah homo. Mal kabahas ku jadi patali-patalikeun jeung urusan kemanusiaan, hak asasi manusia. Ujung-ujungna moal beda jeung di Perancis, Jerman, Itali. Ya Allah ya Rabbi, nu dihadapi ku urang berbagai permasalahan anu kompleks, di antarana model kos karari itu kono ngabahas di DPR puluh ya play amat sih. Lain kiaian kapan di DPR di ambalayah kiai. Islam lulu kapan lah Kristen masa etik, tetapi kunaon sih teu bisa ngabahas. Kunaon eta? Lantaran nu di deuleu lain akhirat, nu di deuleu lain syariat, nu di deuleu lain agama, nu di deuleu aja sebuah kekersekan. Iya, nu di deuleu teu saha. Nah, kuari jarita di Yordan seperti itu ambalaya, kuari mah hampir mayoritas homoseksual. Atuh jelema teh teu meunang aya nu kasep, asal aya nu kasep diporosotkeun calanana titah nonggeng blon. Naon bedana teh jeung kuda, naon bedana jeung kebo lantaran teu ngaharepkeun boga anak, sebab lamun boga anak macaknya na ieu teh napakaheun. Urusaneun mendingan ngadum linga wawe ge atuh daek badi dumling masalah nu penting mah embung ka urusan hareupna lantaran ge bosi boga anak kadituna kapan urusaneun berarti dibere poek ku Gusti Allah. Poek pemikiran teh poek, maka Allah ngutus seorang nabi nungaran Lut maneh cicing di Urdun, luruskeun eta akhlak, luruskeun eta moral bangsa Urdun. Anu geus galiwat wates kuari mah dirobah ka resep teh lain ka awewe, kunaon resep ka bool. Nya nama teu meunang neuleuh bool anu nyentol-nyentol. Barolot. Diskus itulah jelema bangkawarah. Diutuslah Kangjeng Nabi Lut
Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina, Kangjeng Nabi Lut mah di Yordan deket kadinya teh. Atuh Kangjeng Nabi Lut tadi tita ku Gusti Allah diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, maka Kangjeng Nabi Lut dakwah nitah ulah boga kalakuan model kos kitu. Kangjeng Nabi Lut langsung ngomong ka kaum, wahai kaum Urdun, di mana bae ayana ieu coba urang buka mata hate, urang boga kalakuan teh beda jeung nu bara heula. Zaman bapa urang, zaman aki urang, uyut urang mah wajar-wajar bae ai lalaki mah hayang ka awewe. Kunaon saat ieu di mana bae kok resepna kabool. Cek Kangjeng Nabi Lut itu kira-kira tuh. Bahkan Kangjeng Nabi Lut dakwah kitu ge geus diincer bae Lut urang bool yu. Beres. Teu beres ya umat. Waduh jadi ancaman Lut. Cek aing sial kudu kumaha ieu. Tapi Kangjeng Nabi Lut bahkan nabi rasul maksumnya nama tetap dijaga. Secara mata kasat bapan teka deuleu penjagaan anak, tapi secara gaibah kapan aya malaikat tenang Kangjeng Nabi Lut. Ngan eta mah ancaman bae. Ulah bae aing cek Nabi. Nya geus rada ngageter-geter tetep Lut ge. Ieu mun ka aing pan berapa ieu? Mangkani Kangjeng Nabi Lut kasep. Dedeg pangadeg Kangjeng Nabi Lut mah jangkung, irungna mancung, matana burelek, kemudian aya cambangan ka dieu, aya janggotan ka dieu. Terus kulitna putih Kangjeng Nabi Lut mah. Bibirna semurada gede seetik hartina bagus lamun seri teh. Setiap jelema anu neuleuh ka Kangjeng Nabi Lut tertarik. Waduh sedangkeun Kangjeng Nabi Lut ngalarang dudumlingan model kostum. Ngomong ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Cek Kangjeng Nabi Lut atatunal fahisata, wahai masyarakat, apakah maraneh ieu ngalaksanakeun dubur-dubur rijal ya ada dumling-dumlingan nanaonan ieu. Maka jeung ngalaksanakeun dumling kieu masabaqakum biha min ahadin, nu teu pernah baheula mah, teu pernah aya teh heula mah. Nu miheulaan saurang ge ti alam boh manusia bojim anu ngangebon humakeun dudumlingan kieu kakarak ayeuna teh Kangjeng Nabi Lut. Nanaonan ieu? Ta innakum latatunar rijala syahwatan. Anatah aranjeun kabeh teh ieu ngalaksanakeun ka lalaki teh ieu karena syahwat duna min dunin nisa. Kunaon teh ka awewe? Awewe ambalayah nu kos kumaha bae ge loba. Nu gede aya, nu seneng aya, nu leutik aya, nu gede aya, nu pendek, nu jangkung aya. Kunaon ieu syahwat dirobah ku dan ka lalaki? Coba cek Kangjeng Nabi Lut, kula diutus ku Gusti Allah jadi nabi, kula diutus ku Gusti Allah jadi rasul, kita nyelesaikeun urusan moral bangsa. Ieu hiji bae ieu heulanan ulah dumling. Nanaonan ieu? Bal antum qaum musrifun, balik tah aranjeun teh kaum anu bloon, ngaliwat wates kabeh, ngaliwat tina halal kana haram. Kunaon kikieuan? Itulah Kangjeng Nabi Lut dakwahna nu mantap. Ieu ayat teh titah dieling-eling diinget-inget ku Kangjeng Nabi, wazkur elinglah anjeun Muhammad Luton ka Kangjeng Nabi Lut. Kumaha Kangjeng Nabi Lut ieu qala waktuna nyarita Kangjeng Nabi Lut liqaumihi ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Coba eta. Masyaallah. Terus Kangjeng Nabi Lut dakwah teureun-eureun di negara ti kota ieu ka kota itu, ti kota ieu ka kota itu. Wah, masyarakat kuari jadi resah ku dakwah Kangjeng Nabi Lut.
ketua-ketua kopilah, pamimpin-pamimpin kopilah ngayakeun musyawarah deui. Bener ge eueuh ti zaman baheulana urang ieu ngalampiaskeun syahwat ka lalaki tapi kan ieu teh jadi kasenangan. Ko ieu Lut ngahalang-halang kasenangan urang. Kurang ajar ieu si Lut budak kamari jeung lain urang dieu nya mah. Lain urang dieu nya nyahoanan make jeung lurang larang kieu. Coba. Kudu kumaha ieu urang? Kudu kumaha ieu? Ieu kan kesenangan urang. Urusan senang makan kumaha urang nu nyieuna. Haju ieu Lut ngalarang-larang. Wah, teu beres ya kajian hukum mage Lut. Urang datang ka ayu dilarang-larang kieu titah biluk kanu biasa bae. Urang syahwat ka awewe. Ieu syahwat ka awewe teh hayangna ka lalaki bae. Masyaallah, ih kaum model kos karai. Di samping akhlak Kangjeng Nabi Lut teh titah ngabalikeun agama. Nu saat eta agamana teh agama kafir, agama musyrik. Lantaran nyembahna nyana ka patung. Kangjeng Nabi Lut teh ngabilukeun agama supaya nyembah ka Gusti Allah. Allazi khalaqas samawati wal ard. Di samping nitah ibadah ka Gusti Allah, ieu Allah nyieun aturan ulah ngadumling. Eta teu daraekeun kaum. Teu daraekeun kaum tetep bae geus ngeunaheun nyana teh. Boga kalakuan dudumling teh geus ngeunaheun biasa. Lantaran teu boga anak, ngeunaheun. Asal aya lalaki toel supkeun ka kamar porosotkeun calanana nonggeng aduh ieu kaum bisa jadi kos kieu. Nu bantah Kangjeng Nabi pernah nyarita inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumilut. Saijana pang dipake karempan anu ku kaula dipake karempan terhadapku umat kaula. Ieu pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut rempan jasa moal pati-pati Kangjeng Nabi nyarita kitu lamun encan katropong ku batin Kangjeng Nabi. Berarti batin Kangjeng Nabi geus neropong di akhir zaman bakalna terjadi umat urang ge umat kaula loba anu kos Kangjeng Nabi Lut, kos umat Kangjeng Nabi Lut. Masyaallah. Duman taqala Muhammad bin Sirin laisa syai'un minad dawabi amalu amala qaumil Lut ilal khizira wal himar. Ente perhatikeun coba ge di berbagai negara teu aya hewan-hewan anu mamana ge anu boga kalakuan kos kaum Kangjeng Nabi Lut kecuali dua. Hiji babi, nomor kedua himar. Urang lamun leuleuh kuda jalangan tetep bae, lain kana duburna tetep kana parantina. Lamun nyelek kebo jalangan tetep bae, lain kana boolna tetep bae kana parantina. Urang leuleuh embe ge ka jentingnya na jalan tukang tetep kana parantina. Kotok ke kotok sarua bae. Kotok emang aya naonan kotok mah dua tah hiji liangna nanya. Setelah diteliti jadi mah hiji liangna. Eta keneh. Ngan ka kawasan Allah meureun paranti endog mah paranti endog, paranti tai mah paranti tai. Urang teu nyaho tah urusanana. Sebab naon nyahona kieu. Lamun aya kotok kok tewak. Cek ibu urang bae tewak. Ayo colok coba geus endogan teu. Colok urang aya berarti terendogan budak kuari mah nyawon kos kitu mah colok urang panas eta curug urang panas badan kotok ge kaget nu biasana mah lain sagede kieu koy mah gede amat bejaan ka kotok ieu mah lain bangsa sia curug ieu mah wasup sadok asup ya eta kod baheula mah kos kita sada kokokan bae eta coba tewak colok aya kurungan geus dipetakeun ku urang sayangna kurungan engke geus kebel bae buka kakaratra deuleu aya endogan ye baheula mah kos kitu kuari mah teu nyarahoeun cara-cara kos kitu budak kuari mah nyahona maling endog bae pokona. Ya Allah ya Rabbi
pengalaman zaman baheula mah kos kitu. Asal kakalatrak bae geus. Lamun aya nu kakalatrak kotok rintik, tewak, colok, eueuh hanja, eueuh pencit. Kakalatrak bae ndogan teu naon teu pencit. Mentak urang keur leutik mah ngadoa sing kakalatrak sia. Mun teu pencit pasti. Aju zaman hese pan baheula mah bepencit teh terus bae diolahkeun terus digoreng dipasi-pasipan ku kolot teh. Hebat eta kolot baheula mah terus eueuh anu wani teh geus digoreng ge ke waya dahar bae urang karumpul tah jang sia jangjang tah jang sia ceker tah jang sia itu bajang emak jeung abah amo budak. Bu pohara teu adil. Bapak dagingan tah dagingna mah ku tempe bae jadi daging mah tetep tempe kene dibere ceker dikejotan ku nya kolot uyuhan deui nya nya mentok aya anak ceker eta dibabagi baheula mah naon eta lain masalah nanaona ieu anak nurut jasa ka kolot sehingga teu wani diturub saji aya hidangan lamun encan dibagi ku kolot teu wani berarti kan hebat jasa teh akhlak kabari ieu masyaallah hebat jasa urang dahar ka dinya bebeja heula mah itu aya daging kotok heuh teh jang ngabasia haji kula keke mangabagi dibagi kumaha nurut jasa zaman kamari ya Allah kuari buka turun saji set beres bapak rajeng mana ieu salam geus dahar hehe sianya heeh padi dibiarkeun kabeh ira deui mah atuh geus teu bisa mangko kumaha tungtuna kompetisi kolot jeung anak asal geus aya turun saji bapana ti heula beak anak nanti lah beak anak jeung bapak kompetisi. Ieu mah keur carita zaman kamari ieu mah zaman sieun ka kolot, zaman nurut ka kolot, boro-boro nanaon boga daging ge boga tempe tetep dibagi ku kolot. Urangna nemah deui masyaallah. Haju hebat jasa kapan baheula mah aya papadangan sagala rupa. Hingga tetangga teh mah mandek papadangan ka mana tuh ka mata tangga ya papadangan matah ditambahan deui nya matah tuh jang papadangan bareng ka ditu itu boga dicokot ieu boga ka ditukeun eta papadangan ku akur eta baheula masyaallah karim rapih jasa zaman kamari ku hari geus papadangan wah didalekeun sia daharnya nindit da ka ditu cokot dahar ku sorangan kotek tenen deh kadinya ieu samuaing ka mana lah kotok ngaranna sia meureun kotokna ulah bomong gitu nah ieu Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu dua akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling innakum latatuna rijal syahwatan kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram di opat kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul
ieu teh urang deuk ngaroba tatanan kahirupan urang kaladatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling. Masya Allah bisa bos gitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya nahanya koresepnya padahal maka lakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-nahan ketika dinahan-nahannya na seserian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maling. Urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake ka sieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake ka sieun polisi. Lamun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh eta polisi ieu. Satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha ge. Terus maling teu eureun-eureun di urang. Nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus bae. Urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi tarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahanna loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain ari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita ieulah nu dipake karempanku Kangjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu puali kukula dipake karempan pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut. Teliti coba ge. Hewan kabeh tara daek ngadumling kecuali dua. Hiji khinzir, dua himar. Eta badaekeun teh babi mang ngadumling. Himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus beturun-urun ieu ge gara-gara setan uta tadi nama jaar rembungeun tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nyana terus atuh ngaranna ge setan terus setan wala sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah tapi jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang didele sudah salah orang sia setan sakeun kok tenang amat sih sia setan di dieu lah sakeun lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teu digoda gos ya sakeun antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kulit cenah itu kiai na geus jadi setan jatuh pemerintah teh kudu digoda kukul aja dah geus jadi setan kabeh cek kana batak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula jauh orangna batak geus atuh ayeuna teh kudu digoda udah sok digoda-goda cek kana
Urang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheueuh. Berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringin. Sebab sejen geus di setan. Menang saminggu wali kapangide jeung setan nu sejen. Tadina Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teu ngajawab. Jadi tukang. Waalaikumsalam. Bareng di dieu. Pengen teu ngajawab, setan sia orang. Sia kenaon di dieu? Istirahat cek teh. Setan sih istirahat. Aya setan istirahat. Oh, wali banyak nyahoeun ka setan-setan. Pan musuh teh opat hiji dunya, dua makhluk, tilu nafsu, opat setan. Urang teh hiji titah ninggalkeun dunya, dua titah ninggalkeun makhluk hate, ulah aya ta'alluq. Tilu nafsu ka opat setan. Jadi nyahoeun ya nama ka setan teh. Ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan. Tonjok ku Imam Syafi'i. Buta. Sembarangan sia kai. Ceurik setan ngahinging. Tadi teu mabuh sia. Budak bisa nojok setan. Urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang. Henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate, malah mah jadi peternakan setan. Di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan, anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna. Uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek cek nya ieu urang nyeun RSSS. Di jero hate. Ieu mah aya setan. Sia kunaon istirahat di dieu. Kunaon? Teu ngagoda. Kulang goda kiai itu tuh seseleh jasa caknya. Seseleh jasa. Waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula. Digoda ku kredit teu daek, digoda ku televisi teu daek, digoda ku HP teu daek, digoda ku bunga bank teu daek, digoda ku macem-macem teu daek. Poh tak mah kiai pohara jasa. Kula datang ka seseleh nu mantak kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin ceknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cek coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji. Aju setan datang, adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah. Sekupi bisa, ku mio bisa, ku umroh bisa. Ha, leutik juga kiai kos kieu bacakan. Teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cek. Pedagang mah komo geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapanggih jeung setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas. Lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula. Tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang pas sia mah. Ku setan dipagahan. Jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan. Tapi lamun kudu teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu.